Ari Bah Somad sanggeus ngadenge caritaan anakna kala ngahuleng ciga aya nu dipikiran. Beh dieuna mah meureun mang nyerikeun kanu jadi anak nu geus dikhianat ku pamajikanana. Ngawawaas rajetna hate Mardi meunang papait hirup nu model kitu. Mun aya hareupeun diwewejek ku aing eta cungurna. Geus mana geus. Tong sarwana kitu atuh. Bah Somad ngelingan pamajikanana. Keheul atuh da Kang, asa ku teuing-teuingeun anak urang di kitu-kitu. Da ari nyeri mah dewek ge nyeri. Ngan teu kudu kitu, angguran beberah tah nu jadi anak. Tembal Bah Somad bari nunjuk ka Mardi. Tos ma, Pak, tah kieu balukarna pangna hoream balaka oge. Da pasti hate emma jeung bapa teh nyiluraheut. Nyakeun bae atuh. Ngaranna ge kolot kanu jadi anak. Ngan ku asa teung-teuingeun we atuh kalakuanana teh. Ari bapa mah ukur bisa mere saran teh. Wayahna sing sobar ujang. Da kumaha deui meureun geus titis tulis nasib diri maneh kudu ngalaman kawas kieu. Masalah rumah tangga maneh mah maneh nu leuwih apal. Sabab maneh nu ngalamanana. Ek dituluykeun moalna kumaha galeu. Bapa mah moal ngudu-ngudu nuluykeun. Komo mun nitah pegat mah da goreng kacida. Kupina mah abdi moal sanggem Pak mun kedah neraskeun mah. Tembal Mardi singket. Naon araheunana awewe gelo model kitu mah. Mending keneh neangan deui Mardi. Loba keneh awewe mah. Makarsih Mairan bangun jengkel kaminantuna. Ari mana? Kajon teuing lah, kabina-bina teuing atuh da. Nya kari kumaha maneh Bapak Mahdi? Pungkas Bah Somad. Tunda lalakon Mardi jeung indung bapana nu kiwari keur aya di sajeroning paguneman nyawalakeun nasib rumah tanggana. Kocapkeun di jalan badag nu ngembat meulah 2 kecamatan. Mobil Pajero bodas nyemprung di antara balawirina patali marga. Leok mengkol kakatuh humapai jalan aspal nu rada leutik nu brasna ka pasar Ciloa. Reg, mobil eureun hareupeun komplek jongko beas. Curut saurang lalaki tengah tubuh make kaos belang clear hejo, calana jin mecut kahandap nyeureub jeung pangawakanana nu jangkung leutik. Kahandapna di sapatu sneakers clear hideung, badis budak ABG nu keur beger. Make kacamata hideung mantes jeung pangkulitanana nu bodas. Geus teu birek deui sapasar Ciloa mah. Juragan sastra duda beunghar bandar beas nu jongkona geus ngalayah di mana-mana. Saturuna tina mobil kebat ngalengkah muru ka salah sahiji jongko beas nu pangkulona. Katempo sabaraha urang pagawe keur pulang anting ngunjalan beas tina mobil truk nu diparkir hareupeun jongko. Anjog kanu dituju reg juragan sastra ngarandeg nempokeun nu keur pulang anting. Jang Holidin keur ningal kalakuan juragan sastra. Kade euy, sing baralek digawena da diburuhan ku aing teh. Pokna bari niupkeun haseup rokok elektrik bari diulinkeun ku bibirna. Haseupna mani mutuk-tuk seungit stroberi. Babasaanana garihal bubuhan ngarasa wenang dumeh dunungan. Nu ngunjal beuki sargut sabab ditempokeun ku juragan sastra. Bret karung beas ti kait kana baut kalasori mobil. Wur beasna ti awur mancawura kamana-mana. Bebel, teu kajeding aing ngomong. Juragan sastra bangun murka, nyerenteng nyamperkeun pagawena. Plak dicabok. Ampun juragan, ampun hapunten abdi rumaos lepat. Tembal pagawena bari pupurungkutan. Babaturanana ngan ukur bisa nempokeun eueuh nu bisa nulungan. Sia hayang keneh digawe di dieu henteu? Hah? Juragan sastra muncereng. Mohon juragan, panuhun abdi teu kenging dipecat. Awas sakali deui ku aing kadeuleu jiga kitu aing moal asa-asa mecat sia. Ngarti? Kahartos juragan. Beresan sia, sing nepi ka bersih. Ulah aya nu nyesa sasiki oge. Mangga juragan, mangga. Tembalna bari buru-buru mulungan beas nu tadi ti awur. Badri, Juragan sastra nyalukan pagawena nu ditugaskeun nyekel nota
nu dicalukan buru-buru nyamperkeun. "Abdi juragan, potong honor si Sarkam, bongan lele wodeh digawena." "Mangga juragan." Tembal nu disebut Bandri bari ungut-ungutan. Sanggeus ngarasa puas nyarekan pagawena, Juragan Sastra ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Sup ka jero mobil, geuleuyeng mobil maju, beuki lila beuki jauh ninggalkeun pasar Ciloa. Srog ka jalan badag, leok mobil mengkol ka katuhu, ngabing biut maju ka kidul. Aya kana sajamna Juragan Sastra nyetiran mobil sorangan mapai jalan badag nu nyambungkeun dua kabupaten. Lebah Tegal Kebon Kalapa, leok mobil dipengkolkeun ka jalan koral, anu tarahal tur semu lukutan. Bakating kulangka kasaba ku kandaraan roda opat. Nu lidig ukur tengahna wungkul, cirining nu loba liwat ngan ukur kandaraan roda dua. Kitu oge motor jarangkung nu tukang malen sabab eta jalan berasna kaleuweung geledegan. Kira-kira setengah jam mobil anjok ka hareupeun saung kebon nu pakaranganana rada lega. Reg mobil eureun. Nyeh saurang jajaka nu tita tadi candukul dina golodog seuri bari kebat muru kana mobil. Berai panto mobil dibuka. Cerut Juragan Sastra turun. Selamat datang juragan. Cek eta jajaka bari ngahormat jiga pas pampres ngabagiakeun presiden. Tuluy sasalaman maniti dongko-dongko malah nepikeun kasuntangan sagala. Geus lila sia Jan? Tanya Juragan Sastra ka eta jajaka nu tetela ngaranna Kijan. Nya eta adalah belum juragan. Baru cikeneh saya menyang heui di golodog sana. Bade teras aja juragan. Langsung wae. Rek naon deui atuh? Ieu mobil aman tapinya. Adalah aman juragan. Sama Kijan mah selalu rebes. Ayo atuh. Adalah siap gerak juragan. Pokna bari nenjrakeun suku katuhu kana taneuh tuluy sikap sempurna. Buru atuh, lain adalah we. Juragan Sastra nyentak. Bertek nu disentak lumpat muru kana motor TS tahun kolot nu diparkir gigireun saung. Kaayaanana geus teu puguh rupa, alatan tara dikumbah. Gancang motor diselah. Breng breng beng 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 motor digas. Truk dioper. Selebang motor luncat, tuluy lumpat muru kana jalan satapak nu geus lidig tapak nu liwat. "Bos yah, ai sia gelo, nah aing ditinggalkeun." Juragan Sastra ceceleueuhan bari nulak cangkeng. Aya kira-kira 10 meter nasi Kijan ngeureunkeun motorna, tuluy nepak tarang. Buru-buru malikeun deui motorna. Muru ka Juragan Sastra nu masih keneh nulak cangkeng. Aduh, adalah maaf juragan, aku teh poho. Pokna bari surungah serengeh, pletak si Kijan diteke ku Juragan Sastra. "Gelo sia mah." Ceuk Juragan Sastra semu keheul. Nu diteke lain mikir, nu aya mah kalah suraseuri. Breng beng beng beng, motor maju. Siap-siap juragan. Selebang motor luncat deui, pletak si Kijan diteke deui. "Babal lalaunan sia." Si Kijan ngusapan huluna, meureun rada pakleng sabab ditekena leuwih tarik tinu tadi. Aduh, atuh adalah sorry juragan. Pokna bari kebat lumampah ngajalankeun motorna. Motor turun unggah dina jalan satapak nu kawilang rumpil, ngaliwatan pakebonan tuluy blas ka paleuweungan. Aya kana sajam setengah nu duaan nyorang jalan leutik. Lila-lila nu duaan anjog ka pakarangan hiji imah leutik tur basajan nu ngansa ukur di hateupan ku kirai. Reg motor eureun, ngeremna disakalikeun. Jeduk! Tarang Juragan Sastra diadu jeung hulu si Kijan. Aduh, sia yang dikumaha deui ku aing gelo sia. Adalah ampun atuh juragan. Ampun. Si Kijan ngamprokeun dua dampal leungeunna hareupeun dadana. "Mun aya deui ojek aing mah mending ganti da." Ceuk Juragan Sastra bari ngusapan tarangna. Ngadenge Juragan Sastra gugulunuk si Kijan kalah surungah serengeh jiga nu teu boga salah.
Juragan Sastra ngeluarkeun loket tina saku calanana, tuluy nyokot duit 100 ribuan aya kana 3 lambarna. Yah, sakalian jeung ongkos isuk deui. Isuk wanci lohor aing teang deui ka dieu. Kade poho, kepeuting ajak babaturan sia nungguan mobil. Ngarti? Rebes juragan, sama Kijan mah adalah ulah hariwang pokona mah. Awas mun isuk mau motor cara tadi deui, ku aing moal asa-asa dipiteskeun beung sia. Aduh ampun, adalah siap komandan. Tembalna bari ngahormat, geus kitu mah Juragan Sastra ngaleos muru lawang panto imah. Dasar rezeki anak sengklek, anak soleh, edas. Pokna bari nepelkeun duit kana tarangna. Geus kitu mah si Kijan indit ninggalkeun eta patempatan. Sampurasun, cek Juragan Sastra bari ngetrok-ngetrok panto. Rampes, kadenge soraki aki nembalan di jero imah. Ka jero wae Aden, teu dikunci ieu. Teket panto dibuka ti luar. Breh katempo saurang lalaki geus umuran, make pakaian sing sarua hideung, keur sila tutug ngahareupan paru kuyuan. Ramona nu 10 kabeh pinuh ku batu ali. Curug jeung indung leungeunna nyapit padudan, nu geus herang balas diceklan saban waktu. Make iket julang ngapak teu bina meueus kawas lengser mapag panganten. Yap ka dieu anaking. Hehehehe. Pokna bari nembongkeun huntuna nu kari 3 siki. Bangun ajrih Juragan Sastra munjungan ka eta aki-aki. Sing horeng ieu teh Eyang Jantra nu jadi kuncen Gunung Tungkeb, tempat pamujaan Buta Hejo. Hapunten Eyang, rada lami abdi teu ka dieu. Keun wae da loba urusan meureunannya. Rupina teh kitu Eyang. Syukur. Kumaha hasil ngalaksanakeun pancen ti Eyang? Hasil Eyang, malah ayeuna teh geus keur kakandungan. Alus. Mana buukna? Ieu Eyang. Juragan Sastra ngasongkeun tutungkusan lawan bodas sagede indung leungeun. Gap ditampanan ku Eyang Jantra, tuluy dibuka, breh katempo aya buuk ngagulung. Nyeh, Mbah Jantra seuri. Kanggo naon eta rambut teh Eyang? Ameh beuki masket we ka anjeun. Ayeuna oge salakina geus rek nalak ieu. Ke kira-kira geus ditalak, buru-buru kawin ku anjeun. Sing rongkah hajat mah kade poho suguhan Raden Kalasugih. Ke jabang bayi geus lahir, pepeujeuh rumat sing bener. Mun eta budak lalaki pasti bakal nuluykeun tapak lacak anjeun mangsa kahareupna. Ke umur budak geus 2 tahun, anjeun kudu ridho nyebakeun pamajikan anjeun ka Raden Kalasugih. Mangka yakin kabeungharan anjeun bakal leuwih-leuwih tinu ayeuna. Kaharti? Ceuk Eyang Jantra panjang lebar. Kahartos Eyang, tembal Juragan Sastra singget. Tunda lalampahan Juragan Sastra nuker nepungan Eyang Jantra salaku kuncen Gunung Tungkeb, tempat muja manehna ka Buta Hejo. Urang sampur deui lalampahan Mardi nuker nandangan Tunggara, alatan menang panghianatan Tiranti nu jadi pamajikanana. Sanggeus menang kacendekan yen manehna rek luluasan megatkeun Ranti, Mardi kiwari cicing di Cinunggul lembur kolotna. Mardi can bisa uras-urus surat talak sabab kiwari awakna karasa lungse. Alatan tina pikiran anu nyebabkeun Mardi teu ngeunah dahar, teu ngeunah sare. Unggal poe ngan ukur ngaringkuk di jero kamar. Mun pareng hudang paling oge ngan hulang-hulang jiga nu keur ngalamun. Antukna Mardi kalakah gering. Abong awak cayeun kakarasa babaraha poe oge, awakna geus kaciri rob. Eueuh deui kasumangetan hirup dina dirina. Kolot namah geus weleh mapatahan Mardi sangkan manehna teu katalanjuran dina katunggaraan. Tapi tetep Mardi teu bisa ngarobah sikap. Dununganana ti Cimahi geus sababaraha kali neleponan sangkan Mardi buru-buru mangkat teuing sabab lapakna eueuh nunungguan. Lila-lila ngarasa weleh antukna dununganana kalah neangan pagawe anyar pikeun ngagantikeun posisi Mardi ngaladangan martabak.
Wanci geus ninggang mangsa lingsir ngulon. Mardi can ingkah keneh tina pangadeganana. Di luar panon poe bengrasnya angan alam dunia. Panasna mani moreret mata kolang nupa panasan. Langit lenglang taya tedeng aling-aling. Kawan tu usum halodo jauh pisan kana pihujaneun. Helang kukurilingan di awang-awang bari disarada. Sorana nu lepas tur semu handaruan kadenge kaunggal manaha. Reg motor Satria FU eureun hareupeun imah. Jerut nu bogana turun tuluy muru kana teras. Tangtungan saurang jajakan upang awakanana jangkung leutik geus aya hareupeun panto. Hanca deui pamirsa. Hatur nuhun, insyaallah urang lajeng deui dina hanca nu salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.